di Haturana.
diterima di hadirat. Kau
Teman-teman ke batandang nomor 5. Lebih orang kajian kesalahan hiji deui semua apunten insyaallah sekali di Bapak Ibu sadaya kepada tersangkut kita tepang dina waktu zuhur parantos disayungikeun aya masjid di SMP dulu. Urang itu batandang nomor genep dihaturana.
Dihaturkan ka patandang nomor hiji Wiljaga nyakas.
Hatur nuhun ka pengendang nomor hiji, insyaallah. Ternyata ya guru-guru Cimahi Tengah itu seueur anu motekal lamun ku urang di Korea. Mudah-mudahan ieu cukang lantaran kanggo milarian wadah kanggo urang sadayana kanggo kaparingan ti babah mewah ibu sadayana. Atuh bisa urang ngajekeun kana patandang nomor 2 di aturan. Tuh, alhamdulillah. Kita giliran batur di kaca film batur ya. Di panitia baturan nih maya. Gitu. Nah, sini. Bungkuh takdir ku kersani Gusti ngakon dina papastenna kantun tu barima bae satu jantan guru ngakon jadi pengantin binaru tanggung jawab guru dosa maulangkeun pangajaan sakandra kasatuna siswa-siswi binaru kasabaran. Saka pemah hati sok ngageri lamun teras kada tanggung jawab sok ingis keing bebenon dirung-rung kok kabingung sampai hati yang itu mungkara di rumah takdir doa bongan diri geus tamah kana pancen kapercaya Gusti nerima takdir luka wasara walakon
Jika nama Patanak nomor 2 Pulau Wakalungsur jika nama capiannya. Keren, ayeuna Patanak nutos pinton pun capian terus gitu lagi kan kareng saya. Iraha deui di panitia nyiksa para Patanak. Atuh bisa. Bapak-bapak Ibu sekalian, udah baca karena pintonan anu sama jeung. Diaturkeun kapan Anda nomor 3. Ya sini tuh bereskan sebenarnya. Iya beres, pakai nomor 3 macam dia. Bisa, ya sini. Bayar nggak jauh dia. Monggo takdir Gusti ngalakon dina papastenan kang tuntu marima bae satu jantan jadi pangati pinarung tanggung jawab saestu ngaulankeun panjaran sakanran kasaduna siswa siswi pinarung kasabaran. Sangka
kapaksa tuh dari nggak segala rupa itu mah kudu dipaksa lamun urang teu maksa kumpul ka motor insyaallah urang ngalih kana patanda anu saeutik dihaturana ka patanda nomor apa wilujeng Umi Leswa pasti pakai tel. Lambang RI jero ngandung harti lamun bener diamalkeunana
Balik kumaha kata beda. Apa beda sobat? Di kata ya sini.
sapapastena kan untuk marimana baik satu hujan dan guru ngalalakon jadi pengantin pinarung tanggung jawab guru sanes ulangkeun pangajaran sangkan nerang kasampurna siswa siswi pinarung
Iya, alhamdulillah. Undian nomor 8, padanan nomor 8 mampu bagian Patandang Pamungkas. Atau alhamdulillah Bapak Ibu pilih satu sadaya. Alhamdulillah Bapak kali Ibu guru atau para terus maco satya di ending atau non baratus nyaksen kantun kurang atas pikiran pengajian kanggo ngarekap pinunjul kahiji kadua katilu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upami tadi di lomba paduan suara sikuring segera nyantet peserta hiji kelemahan lagi. Iya, peserta dua, iya, tilu, sarang saja begitu. Tahu pameran memang pasang kirim pupuk catatan sikuring kosong. Margi TTA pamilona hade sadayana. Rupina ieu matos biasa tampil margi biasanya sok sanaos apa tapi upami minton di payunan jur aya nu ngeunteu sok aya kana geunteun anu tos apal ge hari langdeung ta ari nembe mah pasang diri pupuk komo pamidinya pamilon pameget wah mantap saya alhamdulillah. Reus pahari salaku ketua PKRI Cimahi Tengah bedanya gaduh Bapak Ibu guru anu multi talenta alhamdulillah. Nani dah aya nanina dasin kuring teh di akhir kali teh kami girang pangajian ngajulian ari juri teh tugasna milangin kesalahan. Mohon ari langkung nama tos keadaan dicatur tadina dina sekian pamilon teh sok sanaos sadayana harade aya di antawisna anu sakudak sakedi teu seueur sakudak sakedi lepat di antawisna tadi antawisna upami minus wan tadi parantos dibahas dina paduan suara upami piriganana minus wan kadang-kadang ngawisan musik teh sok balap kadang tos digoongkeun ngawih teu acan rugi atapi sawina ngawih tos rugi kana goong pamiripna musikna teu acan rugi kana goong. Eta salah sarios kalmaan upami pamiripna teh minus wan benten sareng live musik. Upami live musik mah upami nu ngawih tekor ketukan tiasa diudang ku kacapi atanapi ku kenal. Upami langkung teuing tiasa diberi ku kacapi sareng kenal. Ari minus wan upami tos bala moal tiasa diomen sesat. Nanging upami ukur kana ramena memang rame minus wan. Tadi kan aya kendal aya suli upami live musik mah tadi kacapi unggul. Jadi upami redekan teh mah raosan kene ku minus wan tapi kan redekan tadi juga nunutan mohon bakat kuraos. Tajakan ari kami pasang diri mah teu seueur anu kedah diropea terutami kangge pamaket tos mararantep sadayana mung nyata uwih deui kanu tadi tugas kuring sareng Pak Haji milari kalepatan janten dina 8 pamilon pamaget 3 pamilon istri kedah milari nu mana nu paling seueur lepatna tah kieudeuna tadi ge sareng Pak Haji henteu panginten ari silih tonjok mah gitu
Janten sidang teh rada alot kanggo pamaket terutama cepat ini cepat ini gitu. Dan memang sadayana sarae sesah mendeuna. Nanging da kedah aya pinunjul panginten janten urang aos teh mesin kuring pinunjul kangge pupuh putri heula. Jumlah penteuna 114, juara 3, nomor pesertana 0 da peserta 05, juara 3. Jumlah penteuna 130, juara 2, nomor pesertana 04. Nah berarti tos terang abdi juara hiji cenah da tiluan. Lagi orang awas gitu. Juara hijina penteuna 153, peserta nomor undian 06. Wilujeng para pinunjul. Pamit putra atau nabi pemagat mah ada sesah Muhammad margi pesertana atau nabi patana malang titilu kualitasna benten sakudak sakali. Juara 3 jumlah penteuna 164, nomor undianana 02, juara 3. Lajeng juara 2 penteuna 174, nomor undianana 01. Lajeng penteuna 178 kangge juara hiji. Nomor pesertana 04. Ya, rupina sakitu hapunten simkuring